Hayu-hayu congen pecel. Aya nu can apal daun imba teu? Tah nu kieu teh namina daun imba. Tah ngagodog be heula tah caina. Tah itu sadahana teh dianukeun daun imbana. Dianukeun tah kacang tilas kamari, masihnya lumayan. Tah bari ngantosan daun imba teh ngagerus be tah suuk anu tos digoreng teh dianuan uyah. Dientos halus teh suukna tah dianukeun bumbuna aya bawang bodas, sabrang jeung cikur. Tah dihaluskeun. Ari entos teh dianuan gula. Dianuan cai saeutik-saeutik amin teh hese ngagerusna nya. Tah ari entos ditinyuh teh suukna dianukeun kana daun imbana. Tah tingali aya rombehan saalip tilas kamari nya. Duh meuni enak ieu teh geura pecel daun imba ge meuni enak raos pisan pokona mah. Sederhana tapi enak. Sok geura cobian.